tong hilap di dieu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sadayana pamirsa. Wilujeng tepang, wilujeng paabrok jonghok deui sareng simpuring. De tilu channel dina acara Dongeng Sunda. Dongeng babanyolan Sunda. Dongeng ieu ditulis ku Abah Kampung anu direka-reka ku simpuring. Manawi bahan katampi ieu dongeng anu mintonkeun judul Urang Batak Ngomong Sunda. Haturan ka Abah Kampung, hatur nuhun tos katampi ieu naskahna simpuring rada laminya pamirsa. Da manawi ieu naskahna teh umurang kali cenah dioprek direkeskeun terus dicatat aduh kacida pokaranya Bang Ampung atur mah tos katampi mangga supados teu nyangkolongan waktos ieu dongeng urang pedar wae der kaparayun sadayana ngopi heula rineh wae pamirsa rek dongengnya. Cahya surya punya angan sabudeureun alam di lemburan caang magbrak matak endah katingalina sora manuk ricit dina tangka cing gereber ngeplekeun jangjangna baris silit temal jeung sasatoan nu lainna rok ningali kapasawahan mening hejo lemok dan daunan tumbuh matak waas kuningalina dina galengan eta sawah pelakan tangkal kacang panjang buncis kui jeung kacang bulu meni rajeg matak waas kuningalina jalan melongpong gede pisan bari jeung rinyul ku babatuan di hiji lembur anu jauh ka kota. Tengah-tengah lembur aya hiji pos ronda anu eukeur di tempatan ku hiji jajaka bari kakawihan ngalagu bahasa daerah manehna. Anu laguna teh kieu pamirsa. Butet di pengungsian doa mangu ale butet damar gurila damar darurat ale butet damar gurila damar darurat ale butet butet satu ngolholan doa mamu ale butet pai matonang manang surat ale butet hidoge doge doge hidoge doge doge hidoge doge doge hidoge doge doge kitu ngalaguna eta budak eta jajaka sing horeng manehna teh urang seberang katelahna urang Medan katelah ngaranna teh Sitonga keur hahariringan ngalagu bahasa daerah main ti kajauhan ningali aya jalma pemuda ngakidi bangun rusuh beuki lila beuki deukeut tungtungna jauh tepi ka hiji eta pos kamling pos ronda terus ngomong ditujukeun ka si Todar adik ganeng atuh alik ngalagu teh nek cicileungan cenah kadengeng ku CLT ceuk eta pemuda teh
anu pangawakana Bushal pernah. Apa kabar bulan? Apa kabar bulan? Ini saya lagi lagu Jibut enak kali ini lagu bahasa daerah saya bang. Abang mau gimana? Mau kemana? Saya ganeng, akhirnya malu orang ganeng kunca. Ngedenger lagu Teparagu. Maafkan dah bang, itu kan lagu saya, lagu daerah Sibure dulu ya. Kalau di kampung saya, teman-teman nongkrong di Posona sambil menendangkan lagu itu. Kalau berisik ya bukannya orang Batak. Kalau orang Batak kan itu suaranya lantang, nyaring bang. Nyaring, seganeng. Cek si Cini bari gek dulu. Bang, apalagi kalau situ orang enak bang. Lagu situ orang itu paling enak didengar sama teman-teman. Dialunkan lagunya situ orang. Situ molor di bang. Apa itu situ molor di berang? Cuman situ orang. Itu lagu dari marga situ orang. Mau dengar bang lagunya? Bagi jauh kayak deh. Lagu situ orang di kumaha. Gini bang, enak kali. Situ morang, ala situ ala rude, ala situ ala rude, ala situ ala rude, ala situ ala rude, oh inong amonge, ala situ ala rude, ala situ ala rude, ala situ ala rude, rude itahe, ala situ ala rude itahe. Enak kan bang? Iya, waduh, dengar ayo situ orang situ mangrove di berama. Abang jangan marah-marah. Emangnya abang mau gimana? Aduh, sini. Kayak ngerokok aja. Bukan rokok. Ada bang ini sigaret bang. Mari. Di kopinya ada juga bang. Sigaret ini bang. Silakan bang. Untuk na eta si Cini katanya. Setelah nasi Cini atau pemirsa. Cini ada yang minta rokok kasih abang. Kasih togar. Bang, saya mau belajar bahasa Sunda bang. Saya naksir sama anaknya si Ibu Eno yang di kampung Cibilang. Cantik bang orangnya, tapi saya ini merayu dia gimana caranya supaya dia mau ke saya. Tapi saya mau merayu bahasa Sunda. Mana sih? Hayang, kamu udah ngambil naon? Si Masli. Iya bang, namanya itu Neng Imas yang cantik, yang bahelo itu bang. Kia, jangan caranya. Mana kasih Imas ngomong kia? Kecil si Cini bari peketak. Neng Imas, mending goreng patut. Abdi geleh kan Neng Imas. Boh, apa itu artinya bang? Eta teh artinya teh Neng Imas meni gelis, meni cantik. Abdi suka kan Neng Imas. Oh mantap bang, itu mantap kali bang, mantap kali itu. Saya coba bang, gini bang, harus nyebutnya Neng Imas meni goreng patut. Abdi gele kan Neng Imas, gitu bang. Gitu. Jadi si Cini bari surah seri. Nah hati ramah, lama cerita dia ah. Terus bang, saya permisi itu kalau ke orang Sunda itu apa? Kalau ngomong artinya permisi bu, permisi pak, permisi kan? Apa itu artinya, bang? Oh, lamun maneh hayang permisi ke orang Sunda, sopan, kieu caranya.
Pari rengku, pari dapok, depan. Hancet berembu, hancet berempat. Udah si Cimil. Wah, pemirsa, cangkeun babu. Betul. Aduh, jelakakeun babu mah. Aduh. Aduh, babu. Cek si Cinil kasih si Togar terus deh, Bang. Apa Bang itu artinya? Ya itu teh Cina artinya teh. Permisi Bu, permisi Pak, paling sopan. Oh, saya harus bilang cet berembu, cet berempah gitu. Ya, gitu. Aus, mantap. Si Cinil. Si abang teh seri mana katanya. Wah, uplak we duaan teh ngobrol ngalir ngidul. Teu karasa waktu geus kasorenakeun. Geus Pak, Togar aing balik. Iya Bang, siakan saya juga mau pulang. Ocapkeun pamirsa isukna si Togar terek nagihan ka lembur Parakan. Nu tetanggaan jeung lembur anu di dinya. Gerung-gerung suara motor geus dihirupan. Cius si Togar ini maksudna rek nagihan. Dan si abah mah kosipa lantaran di lembur Parakan mah biasa ibu-ibu mah pamirsa seueur ka kosipa. Penting mah dapur ngebol. Kosipa nu mayarna unggal dinten nu 2000. Ngopi lah. Kocapkeun si Togar geus tepi ke lembur Parakan. Motor disimpen di sisi jalan. Da teu asup. Jalanna leutik ka lemburan teh kan asup gang leutik. Di Togar leumpang. Leumpang kitu si Togar ngaliwat ka hiji imah. Di buruan imah teh eta di tepas teh aya ibu-ibu ti luar keur salisiaran bari ngarobrol. Nah pikirna si Togar, saya mau bilang kata si abang sini mau bahaya Sunda bilang permisi ya. Si abang kocapkeun si abang geus tepi ka hareupeun ibu-ibu eta terus mainna ngomong cet berembu ari ibu-ibu eta molotot terus ngomong nah sabang bapak sabang ngomong naon sia teh cenah musto jeung sia teh cenah cek ibu-ibu eta bari ngarantung hiji nyokot sapu hiji nyokot batu hiji nyokot cenah ngomong teh sia teh hina teh sia ka aing gua ngomong jorok apa-apaan gua Bu saya bilang sopan itu sopan saya ngomong kan ke ibu berembu pamirsa teh ibu-ibu terus narapsunya si